Cara panas banget. Ayah ke orang pesen kopi tumpah apa? Ada gemul-gemul lah, Oh, bagaimana sih? dia kurang ngobrol aja dah. Masih keneh eta. Oh ya, masih lah mulai ya. Ya, mending atuh ah. Syukur. Ayeuna mah nyaeun sumur teh nya di make ngebor wae gitu. Orang makan mesin ya mah. Make mesinnya. Mesin lah, Baheula lama ya. Baheula lama geuningan zaman jenazah mangata mah digali teh di. Ibu gali gitu. Yuk aya pengalaman baheula euy nu ngagali sumur urang Sunda gitu, urang lembur ka Jakarta ngagali sumur eta mah pingsan di jero sumur sih. Lain. Terus ngagali sumur teh kieu kudu boga imah teh. Bang, makan. Tadi urang Cireja teh nyahoeun bahasa Melayu beureunya. Ngajawab teh meureun titah daang beureunya. Taraje cenah kitu. Maksudna mah taraje hayang naik. Ari urang ditu teh nyahoeun bahasa taraje, pajarkeunna taraje gitu. Bang makan taraje gitu teh. Oh. Ya balik deui. Nepi ka pinsan tadi dinya datar aja wae. Jadi bener-bener aja. Jangan tuh bener-bener aja, maksudnya mencatar aja. Ada tangga orang ngerti. Oh. Aja rumah gue pajarkeun uke gitu, gitu. Uke. Bang makan tar aja, maka teh ini boga imah sapoe dak teh mah tawe tar aja. Lapor nepi ka pingsan dah. Aduh, ayeuna alhamdulillahnya. Ada make non figur, make kompa, harus make non kayak desal ya bang. Desal. Ayo nama mun lancar teh mah ngebor paling ke setengah poe yang. Beneran dia. Ngan ayo nama masing-masing wilayah. Oh gitu. Kayak Karang Taruna lah. Oh. SM lah. Itu kekayaan zaman gitu. Eta teh mana? Warawi. Wah, itu Warawi di mana? Eta di kebun awi, Warawi berapa? Warawi di kebun jago. Pakai naon? Hah? Pakai naon? Pokoknya lain aja pedang di Agustusan. Ayeuna sebelum Agustus bener. Tanggal hiji berarti urang 16 poe deui ge urang ngarek marayakeun sejarah atau sejarah. Penting penting kudu di kuperihun urang mah teu bisa kos baheula berjuang baheula mah zaman baheula mah kalau urang cenah berjuang angkat senjata ngabela negara. Tinggal masang bandera doang mun tinggal masang bandera memeriahkeun beureunya mi elingna kemerdekaan anu diperjuangkeun ku kolot-kolot urang baheula. Entar berjuang ge sarua ayeuna teh berjuang teh urang teh meureun teu kos baheula, berjuang ayeuna mah meureunan urang teh teu sopan ya Pak ya. Gila tuh Pak. Gitu. Sukuna teu sopan. Maksudna urang yang geus tanggal 1 Agustus tara memeriahkeun, urang memeriahkeun nya. Oh, nyaho. Memeriahkeun perjuangan kolot-kolot urang para pahlawan baheula nya anu geus bela pati ka nagara, toh pati jiwa raga keur ngabela nagara. Tah kitu disebut lagi pahlawan. Ari urang mah ayeuna tinggal ngalestarikeun beureunya memperingati sarua urang berjuang ya eta ngajaga keamanan dina segala rupa bidangna beureunan gitu. Tapi moal ingat maneh mah. Ingat naon berbahasa urang harita nyieun walahar inget teh. Nah eta cenah nya teu inget sih ngadenge mah cenah merdeka teh. Oh, eta teh walahar teh dibangunna teh tahun 1818. Oh, apal beres. Umur apanya? Eta urang mah milu ngedukun. Kan baheula mah can aya beko. Ya baheula mah meureunan pacul gitu. Oh, pacul. Pake tongki. Oh, eta nana keridan. Kerja bakti mencol kolot baheula mah. Eta teh di jieun mimiti di jieun tahun 1818. Terus eta anggeusna teh 1825. Oh, salah 7 tahun. Oh, nya jelas eta mah. 7 tahun bener. 7 tahun. Oh, ngagali eta. Nah, 7 tahun 1818 nepi ka 1825. Olah eta mah can perang can teh mah. Can berjaman Belanda kene. Cenah merdeka. Cenah mah teh semen cenah mah. Henteu make eta tanu. Kuatnya. Tah ayeuna abah lahir tahun barat abah
tahun 1818 terus nyaho. Urang lahir tahun 1858. Oh. Sedang ngelan kana. Ulan teh. Jawa lahar atuh, apa macana naon sula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, eta budak. Membuat kardus salaman nepuan banget. 1825 anggeusna. Lahir 1858. Oh, tengah artinya makin. eta geuning nyaho. Nya urang mah nyaho. Cok aki urang. Jawa tidak. Aki urang dong. Jawa. Talawalahar teh dibangun ku eta. Namun kitu mah. Tah, teu walahar ka ditu mana nyaho teh leuweung seureuk. Ngarung sira mah eta atuh. Tah, eta dibangun teh tahun 1800 mun teu salah 1840 teh. Oh, leuweung seureut teh. Leuweung sebaheulana teh leuweung eta teh. Leuweung seureuk-seureuknya teh seureuk. Oh, anu sok peranti ya. Eta loba seureuk di teh. Tah, anu digaraweut. Anu sok pake eta. Pake panon. Aya pahureun ka nyopan ini. Pan jeung apu teh. Oh, nya. Leuweung baheula teh mat. Leuweung teh. Tanggal suruh. Dijieunkeun bedungan dibagikeun teh tahun 1840 teh kesalahan. Suruh. Tahun sabaraha cenah? 40. Tah ieu tanyakeun lahirna manehna lahirna. Lahirnya tahun sabaraha? Mak nyoy. Urang lahir tahun 1837. Parah. Ya, urang ngejek aki urang eta teh. Ih, eta budak. Naon sih? Paket itu. Nyawa atuh nyubangkat deui. Oh, teu saimbang ngejek urang. Oh, pantu walarnya ka dieu. Leuweung seureuk. Kan jauh kan mau digali. Eta karena gaci teh digali make beko. Make pacu. Tanggulan gitu. Terus kan itu tuh saya nyaho teh jembatan Belendung saya tah. Nyaho atuh tah tahun 1850 eta. Masalah yang lahirna beda deui. Kana aja cena, tidang. Cina masalah. Ya tanya ya budak naon sih Kang? Nempuan batur, Nempuan batur. Maksud abik teh teh nuju milarian alamat, Pak. Ya nanya aku nanti kan nempuan sopan. Kan abdi teh petugas ieu online. Nah, itu saya anu paket mernya. Mohon Saha teh ujung ditugaskeun ieu teh ti orang ke Cireja ka Abah Gembul gitu. Oh, ya, bener iya. Mohon Abah Gembul. Bener urang bener pesan urang. Pesen. Ngan teu datang. Oh, Pesen imah. wah. Tidak pesen imah aja kumaha bawana. Imah. Ayo tah paket karena Bang. Oh, datang meureun. Mohon tah ieu teh bayareuna wayahna Pak 5 juta. Oh, kecil. 5 juta mah nang pamanjer kieu. 5 jutanya baca tah. Nya, juta. heeh. 5 juta kabeh. Oh, 5 juta sadayana teh teh barang ieu teh. Dinangan 200.000. Ji 5 juta ini teh 5 juta ini teh. Geus jago petugas teh kumaha sih? TV ya masalah. Iya 5 juta. Jigana pamajikan urang hayang ngen TV. Beres we. Buka dong. Nya buka. Tah abdi mah kumaha nya ieu transfer wae. Ada ditransfer ka ditu 5 sabaraha? 5 juta. 5 juta. Heeh nya. Ampura ya. Tadi atuh nanyakeun. Oh, nempuan bungut. Beres, Bu. Ada lepas. Ya. Mane Hayang ngen TV majikan urang. Pariksa. TV. Pipi naon 14 deui eta. Oh, 14 in. Heeh, 14 ini ibu kardus deui eta. Hah? Kardus deui. Iya. Ya, oh. Oh, ya apa nih? Oh, gini. Oh, iya. Oh eta. PCD. Oh. Hayang ngen PCD majikan urang. Lepas deui. Mana
Harus kene eta. Habis kene. HP juga. Nah, ieu Oh, HP. HP zaman ayeuna teh anu aya kameraan. Urang ngaktif. Oh, HP. HP. Kat mah tuh. Opo panon ieu nya? HP nu mahal teh meureun nya matnya. Buka boleh. Buka ho. Nya 200 juta teh ya. 5 juta. 5 juta. Ye. Wah, mas. Masker. Hah? Buka ya. Buka ya. Buka. Naon sih ya? Aya masker pas corona. Jadi orang teh kudu make masker. Oh, maskerna ieu kos kieu. Berarti ya teh memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 5 juta. 5 juta baheula menyawa jeung raga ayeuna masker tah. Keur kajal corona ieu lambang negara merah putih. Pakai. Pakai.